Udang kurang ajar ya modal ya lesotkeun buta hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang woi ya modal agan naon juragan Abimanyu dialungkeun deui aduh piran sakitu tajangkungna kagigir sakitu katukang sakitu teh kahareup agan ageng sakitu teh hareup geus ureuy satu ureuy tekap deket sia mah kitu pulan aga buta sumuhun ai kurunyung teh buta sugan teh saeutik baturna pek seueur ai maksudna teh pun bapa bade dipaehan Bapak naon? Bapak Tani. Pun Bapak Semar. Dek dipaehan ku saha? Ku eta buta meuni keukeuh. Marukana leunca meureun. Meuni keukeuh disuhunkeun pun Bapak. Jigana mah uruy penginten ninggal pun Bapak teh. Hayang nyetrok jigana kitu. Pala nyetrok rupina ka pun Bapak teh. Maksa nyuhunkeun pun Bapak atuh der we juragan Abimanyu teu ngamak dugi ka apa pegelan patina saha eta buta teh sareng abdi sareng dunungan mung abdi sareng pun lanceuk dialungkeun aya Abimanyu duka kumaha ayeuna nasibna di mana paling itu ari maneh geus nyaho kejadian di Amarta naon layang jamu sekali musada aya nu bali Gusti astaga nu anu wah ku aa sidik kos goblok nu dingkeun ka aing ah kalau ora teuing kumaha lamun dunungan percayaan makanya dunungan teh sensitif di mana putana eta paling ditu kan enggak kan bapak maneh nu mawi ini tis dasar aya jago mun urang mah tuluy buru-buru goblok sia jurig tolong saya mah ampun mana antar kuatir Abimanyu aduh Kakang Gatot sembah kapihatur Kang nunyi bener aya buta laras pisan Kang lanun buta keukeuh nyuhunkeun Wa Semar bade dipaehan boa-boa anu maling layang jamus kali musada ye nah naon layang jamus anu maling Dimas pusaka negara ieu aduh munang beja ti Astra Jingga Dawala cenah Abimanyu gelut jeung buta manehna Astra Jingga Dawala salamet Kang salamet nuhun mangga Wa Semar salametkeun Kang ini ayana modar sia daun kitu ngadon deungelan kula di podaran ayana modar sia amuing patir teu pupuguh teuing buta amuing ya kabina-bina ini hese sia dipaehan teh ayana siu percaya aya Gusti udara matu dawah wah teh seueur eta mah binatang
Wah. Udang wah. Ya. Udang. Nah, jempe. Tah. Centar gelap. Dorakati aing mah kontan deui. Centar gelap. Marukan aku mah. Itu agan ayana, agan. Nuhun agan. Wah, sawang suna wah. Mun lawan atuh ditenggelan teh. Urang ajar sepaja jahat sia. Nuhun agan. Oh pek kadinya. Upami teu aya agan lapur we uap teh panginten gang. Wah Semar. Nuhun sawang suna wah. Lamun anjeun teu sedang sia. Nah, kabina-bina teuing cocogi sia. Waktuna ya heureuy. Era kencuri teh sia. Punten kawas lain ka bapa we sia teh deuleu. Pak, meni kawas ka anak tere we kawin jeung da sia mimitina. Bapak, ulu. Goblok. Si horeng dorakati kolot nya euy hukum karma. Meni kontan teu jaga-jaga teuing. Sajumlah waladia pala tam-tama. Kula. Ayo. Iki. Beunang sia manusia. Saha maneh ngaranna? Kaula Abimanyu. Abimanyu dek dipikeun anu ngaran Semar apa moal? Moal bisa. Wah. Iya. Sia. Kurang aja. Ya. Modal sia. Lesotkeun buta. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Woi. Agan. Naon? Juragan Abimanyu dialungkeun deui. Aduh, pilarian. Di mana? Itu. Pilarian. Aduh, di mana rag-ragnanya Gusti? Pilarian kan itu kapaliwetan. Agan. Aduh. Sing salamet ka itu atuh pilarian. Agan. Naon ribut? Kurang ajar denawa. Laras bang. Moal serbaka bisa mutuskeun jiwa raga awak mana lintang ti pusaka kaula. Lah. Jang, Bulan. alah di mana rag-ragnanya? Sok pilarian kembali kalera teh bulan. Kadinya teh. Alah. Cos, Si eta mah tuh tarangula treret di lempang teh. muni ngagojojos kana pipi. Oh nyatang tos we bulan akan. Kan? Kaula dawala. Abimanyu. Kaula nun kula Kakang Gatot. Salamet ji. Salamet Kang. Nun.